Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Imanu inna yakunu takamala hatta yaronasan iblis musila bayangku numarum wadamun sawa lam ya shalom ala ini logatna atos kemari. Jadi dina bait ieu sabada kemusannif ngajelaskeun nerangkeun hiji-hijina tina nembong-nembong amal, nembong-nembong keistimewaan, nembong-nembong kehebatan karena supaya disebut agung, supaya disebutkeun mulia ku jelema eta teu meunang matak ngabatalkeun kana ikhlas. Tapi nembong-nembong maksiat oge ngarah ditika mewah ulah. Jadi nembong-nembong amal ngarah dipuji ku jelema salah. Nembong-nembong kagorengan, nembong-nembong maksiat ngarah dipoyok salah. Jadi anu bener mah nyaeta amal urang lempeng semata-mata ke pangeran, ka pangeran. Jika Imam Habib Abdullah Al-Haddad nyaurkeun radhiyallahu an, lamun tanya we arti urang, lamun amal mah lamun dina arti urang aya srek, hayang kapuji, hayang diagung-agung, hayang dimulia-mulia ku jelema, maka alusna nyumput. Jadi amalna ibadahna nyumput lamun aya rei kitu tah, hayang resep dipuji. Jadi cara ngalakukeunana, cara migaweana susuluputna lamun aya srek kitu. Ngarah naon? Ngarah teu katingali sabab paningalina jelema pengaruh kana hate resep. Pengaruhna kana hate jadi perbawaana nyaeta resep kana amal karena ditingali karena dipuji ku jelema eta. Jadi anu leuwih aman, leuwih salamet nyaeta nyumput amalna, ibadahna. Lamun keur jelema anu ieu mah gagah, jadi geus ikhlasna geus sampurna, eta mah teu aya pengaruh. Jadi lamun nembong-nembongkeun amal teh teu aya pengaruh kana hayang dipuji, kana hayang diagung-agung, kana hayang dipeunteuan ku jelema. Keur nu ikhlasna sampurna mah aya oge nyaeta maksud nembong-nembong teh supaya dituturkeun dina ibadahna, supaya jelema daek nurutan kana ibadahna. Tah keur kelas eta mah nu alus ditembong-tembong. Nembong-nembongna lain karena hayang diagul-agul, hayang diagung-agung, lain dia hayang mulia-mulia, supaya batur narutan, supaya batur naluturkeun. Eta mah alus ditembongkeun. Sabab nembongkeunana nyontohan cek urang mah
lain nembong-nembong karena hayang dipuji-puji, tapi nembong ke anak nyontoan supaya nurutan karena kahadean, karena ibadah. Kecuali lamun ibadah anu teu bisa susulungkutan, maka ibadah anu teu bisa susulungkutan maka jeung aya ria oge dina hate ulah jadi naon, ulah jadi eureun ibadahna. Karena mual bisa susulungkutan. Contoh ari ngaji kieu bisa susulungkutan teu bisa susulungkutan. Kajian teu ngaji we daripada dia tuh nya. Kumaha teh ria ya aya urang kajian teu ngaji lain. Ari amal ibadah nu teu bisa susulungkutan mah amalna ibadahna jalan terus keun heulaanan eta urang ayeuna omean saeutik-saeutik. Lain kieu begitu ayeuna mun mah ieu aya wae ya kuring mah kajian teh jumaah we naon katingali ku batur euy sapriah tuh jadi kabehanana teh jumaah we naon cenah ayeuna dahlia hate euy mun ayeuna katingali ku batur malobaan mah jadi we ayeuna mun teh mah eta teh linglung gitu jadi ngaco enggeuna teh kunaon tara ngaji nyata kuring mah teh koplo batur sapriah wae nyata kuring mah tara ngaji gitu. Da sapriya wae eta mah lain teruskeun amalna ngan eta ayeuna mun teh diomean ayeuna mun teh mah saeutik-saeutik sateka pola sakuat tenaga terus ayeuna mun teh mah bari nyuhunkeun ka Gusti Allah nyuhunkeun tu abdi teh mana teh wae ieu teh hayang kapuji wae hayang katingali wae hayang kapunten wae jelema tulungan ieu mah hati sing bersih sing ayeuna mun teh karana Gusti tapi amalna ibadahna terus ulah dieureungan eta mah tangke bakal ayeuna mun teh masalah ketika ya kunaon tara ngaji nyata babatur aing ngaji mah kuring masa pria perkara kuring tara ngaji engke oge dina ayeuna mun teh sedekah kunaon euy nyata ayeuna mun teh euy aya sedekah ka madrasah teh pas sok diumukeun kuring Maria mati kajian tara we kuring mah oh paingan aya mulut kamu udah malobatur pisan eta mata kecil mata kuring tara kabehanana we tara ngadiungkan muludan tara danaon ria tuh cara ngilu kana pengajian danaon ria tara jamaah tara jamaah kalau batur daria kuring mah tara jumaah oge tara sakur-sakur aya batur tara jadi ngaco jadi lamun anu teu bisa disindari tina ibadah eta sehingga kudu aya batur ari ibadah nama jalan terus ngan riana nu kudu diomel. Jadi lamun aya ieu namun takutilina suku teh lain di bawah sukuna habek aya dipotong juga kutilna we laan da panyakitna eta di mana-mana ayeuna amal ya teh lain amal nu dieuleuna riana nu dibersihkan lamun aya kutilina suku lain sukuna anu dinaon anu dibabat gitu atuh asup ke babat kutilna we laan gitu lamun amaria teh lain amal anu dieuleungan kudu dibabat tapi kutilna kulaan teh eta penyakitna teh tampol paham tanya jadi ulah aya namun tadi pakai ekolip segala nyata kuring malah teu rame-rame kuring mah teh kuring batur saja nama lain teu kuring batur henteu we kitu sorangan ge jadi lamun nembong-nembong amal nembong-nembong ibadah tekadna hayang diagul-agul hayang disebutkan hebat batur eta ulah nembong-nembong amal karena hayang disanjung-sanjung ku batur tapi lain berarti nyata nembong-nembong dosa nembong-nembong maksiat ngarah dipoyok eta oge ulah sabab aya namun Allah marintahkeun titah naon titah ngabunian junjunan marintahkeun titah ngabunian nyumputkeun kana dosa tong ditembok-tembok aya namun tambah dosa tong ditembok-tembok dosa Allah mage ngabunian kana dosana aya namun teu urang ai ku urang kuring di
buka ku anjeun ditutup ku kuring dibuka ku Allah di bunian ai ku urang dibuka teh salah Allah mah anu satar anu tukang ngabunian dosa hamba-hambana teh teh dosa-dosa teh antar urang teh panteu nyaho lobana mah teu nyaho eta teh nyaeta karana ditutupan di bunian ku Allah mun dibaekeun eta dosa ku Allah Subhanahu wa taala jika nama geus moal aya ajengan anu diajian lamun dibalekeun tah ieu teh masih kana aya kepercayaan teh ka ajengan teh ieu teh ajengan ditutupan aya lain hartina teu dosa sama sekali lain ngan dosana ditutupan ku Allah aya kali-kali kurang dinaon dibukakeun ditembongkeun eta teh nyalahan aturan bunya sing rapet dosa mah lamun urang andai kata keukeuh wae ngaberung wae kudu wae ngalakukeun dosa carana ulah terang-terangan susurutan sembunyi-sembunyi ulah nyawan batur jeung deui lamun engke nembong-nembong dosa pan kieu engke teh dina nalika urang maot teh sawarehna hakna teh nyaeta disaksikeun eta mayit teh ngaranna diisa para wali para hadirin sadaya dupi ayeuna mun teh mayit teh nyuwunkeun panjang teh dupi ieu mayit teh sae bingung beureun nu ngajawabna oge da katembong dosana tah adi teu katembong mah sae nu katinggalna mah duka nu teu katinggalna mah kitu maksud ayeuna mun teh makureun dibunian dosa teh ulah ditembong-tembong nah iman ikhlas seseorang moal sempurna sehingga sikap ikhlas mah anu sempurna mah kieu urang keur salat ayeuna mun salat teh nah dilalajoanan kudomah aya pengaruh kana teh asik aya si eta aya pengaruh ayeuna ditingali dilalajoan kudomah urang aya khusyuk karena ningali eta dilalajoanan kudomah aya pengaruh domah ningali ka urang tamangka ditingali ku jelema oge lamun geus saperti kitu eta ikhlas sampurna jadi artina alusna ibadah urang ngaboberna ibadah urang ngalakonan ibadahna urang tapi ka alus tapi ka sampurna dileret ku jelema teh naon bedana jeung dileret ku naon kudomah eueuh pengaruh kakara sampurna pan aya urang mah karasanya kurang ge torojol bet ku jelema oge ku jelema hari ayeuna mun teu katingali ku jelema biasa-biasa mah sedih kitu ya teh nyariana teh kitu aya reaksina pengaruhna teh di alus-alusna tuluy ayeuna mun teh mah ieu mah ditingali ku Pak RT mun ayeuna mun teh mah ku pejabat gitu atau lamun ayeuna mun teh mah ku ahli agama mah ieu mah hareupeun ustaz karena beda ieu mah yo gitu nah tuluy ayeuna mun teh ngomong lamun hareupeun lurah atawa hareupeun camat geus beda deui atuh mah gede deui kana tanagana teh dialuskeunana teh gitu lamun ieu hareupeun ajengan meureun naon wah leuwih alus deui eta teh masih kene aya perbedaan pengaruh antara ditingali ku domah jeung jelema lamun sarupa ayeuna mun tanong bedana aya ditingali ku jelema ku domah naon bedana dina padanya eta eueuh pengaruh kana ngaalus-alus amal ibadah biasa we standar gitu biasa bahasa budak ayeuna lempeng gitu lah deuk ayeuna mun tadi ditingali erek dipuji erek dipoyok gitu rek aya batur rek eueuh batur jadi ayeuna puji coba ikhlas mah kudu kitu deuk dipuji rek dipoyok aya jelema rek kieu aya lamun seug dipuji yo pudeg we getona teh aya alusna teh gitu yo ayeuna mun teu ngoyok lah saya mun teh ngarempot gitu
aya nu kieu deui di pojok ngajakeun dipuji lah saya nu kitu tak ieu mah da eueuh. Jadi antara pamoyok jeung pamuji teh eueuh pengaruh karena amal manehanana kitu keneh eta kakiri ikhlasnya jelema teh. Jadi kudu dua ya namun tema anu dihadapi urang mah yang mau coba ikhlas mah kudu dua hiji tah urang sader dengan atep sina moyok ayeuna ka urang sina ngajejeleh lain dihajakeun ieu lain ayeuna keun antepkeun ayeuna mun tema sina moyok bebeakan sina ngajejeleh tah kumaha urang ketika ayeuna moyok ayeuna ngajejeleh ayeuna dina ibadah mun lempeng amal we kitu. Tuh ya ayeuna mun teh balikeun ayeuna mah lain aya ngajejeleh aya muji wah ngahebat-hebat. Wah ieu mun kahebat-hebat dihebat-hebat anger. Kitu ibadah teh diagung-agung, dipuji-puji, diagung-agung, dijejeleh anger. Itu aya alamat keikhlasan seseorang teh. Tinggal tanya ka urang, aya urang kumaha gitu. Nah, lamun aya keneh pengaruh jauh ikhlas teh. Jauh aya namun tama ikhlas teh. Jadi dia aya namun tadi caritakeun iman numar illa yakunu takamula. Keikhlasan seseorang tidak akan sempurna sehingga manehanana mantang nganilai ditingali ku jelema teh biidin musila jika ditingali jika dilalajuanan kuanta jika dilalajuanan kuanta sarua jeung ku domba sarua jeung ku hayam. Jadi payakunu madhum madhum sawa antara dipuji jeung dipojok jalma ikhlas mah sawa lempeng we akur we sarua we kitu keneh ibadahna teh anggar alus keneh anggar daek keneh teu ngadak-ngadak ayeuna mun panarempon teu ngadak-ngadak ayeuna mun teu meureun ibadahna. Itu adalah nyata ciri na jelema anu ikhlas. Lam yaksa laumata lain kumaha sia lamun dijejeleh ge ngeureuyeuh we emot ayeuna mun tama dongeng mama Sanusi Santaya Cukang teh nya ayeuna mun tama eta teh sohor ikhlasna jeung sohor istiqomah maosna dugi ka eta mah mesingkeun kumaha ge saur masan aya mah teu kakantun kita meusing teu ka mana-mana oge. Jadi lamun ayeuna mun teu keur ngariung ngaraji heula euy meusing keur mana kitu tah harita oge menuju ayeuna berangkat ke Mekah nyarat jamaah eta mah ayeuna kuliah ulun ditalapung deui ka ayeuna mun tamasaurna eta kopian asal pantar ulama kuliah long diuji eta kuliah tahu cek oh cek atuh keur kieu mah aya mun tasaurna teh cenah ke kopianna teh ari hayang mah turutan we ayeuna ikhlas mah enjoynya aya mun urang malah yo teng mun ayeuna mun teh mah ditukeun teu nu kitu mah aya hayang mah turutan we kana deui dak deui naos deui nu kitu ayeuna mun temanya ikhlas da ayeuna mun teh kitu ai kitu mah karek digurah geureuh karek aya desas-desus karek dua sapat jangpon wah nanaonan ayeuna mun teh kita teh mana horeng gitu. Jadi kudu aya uji coba dari amal teh nya kudu aya coba hiji uji coba teh kadang-kadang kurang teh dipuji-puji kitu ayeuna bebeakan dipuji-puji ayeuna bebeakan. Tah engke ayeuna mun tama pan teu lila jelema mah ayeuna mun tamujina teh di mana-mana aya nu teu panuju manehanana jol anu tadina bebeakan muji teh ayeuna bebeakan naon ngajejeleh tah kumaha ayeuna aya keur ngajejeleh kelas heula we muji oge teh pengaruh antepkeun muji mana moal lila tuluy ayeuna ngajejeleh antepkeun ngajejeleh anggap angin muji anggap angin cek dia ayeuna dawaan kimusane dia dawaan ayeuna mun tamasarana jadi pangna ayeuna wala yahsa laumata laim
jadi teu sieun dipoyok, teu sieun digurah-geureuh, teu sieun dijejelek, teu sieun digoreng, li annahu yarab karena jelema anu ikhlas mah mandangna nganileuna anna kalamau omongan jelema mah rihun anggape hitut atau anggape angin damu angina sok aya namun kami jelema lamun muji kira-kira mata bosan banget lamun muji wae teu muji wae aya namun teu bosan atuh muji wae sarua we lamun jelema aya namun teu moyok kira-kira eta teh terus moyokna teh moal bosan engke ge aya na bosan engke capek muji capek moyok capek berarti muji moal lila sariwan moyok oge amin ka pangeran aya puji ku jelema moyok ku jelema teu lila mah sariwan mah mending naon mending ayeuna ditingali ku pangeran. Jadi rihun yakhruju min percisnya kawas angin keluar aya namun tina sebutna anak angin keluar tina sebut teh saliwan wayaju hilang seketika naon aya namun tamanya rek amal ibadah erek sedekah erek ngaji erek berjamaah erek maca Quran erek maca salawat, erek wiridan, di mana-mana aya nu puja-puji biarlah sok eta mah keur hayang muji dan oge geus nyewa geus tutur mah bakal moyok muji kumaha amal ngeureuyeuh jalan terus itu nyata ngeunaan karidhoan pangeran hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amalun li ahlina sisirun tarkuhu linnasi dakawaniya usabala amalun ari amal li ahlina si karana arah-arah jelema eta syirkun musyrik tarkuhu ari ninggalkeun amal linnasi karana manusia daka eta daka ari ninggalkeun amal karana manusia teh eta daka teh ariya sabah lala anu teu aya amal dunya jeung teu aya amal akhirat teu aya amal dunya teu aya amal akhirat ieu bisi dikira nu disebutkeun dia teh nyaeta nu disebutkeun dia teh bisi dikira amal bisi dikira nyaeta amal lain amal teu amal ria mah. Jadi dia teh saur aya namun tama ieu Syekh Fudel bin Iyad jadi disebutkeun ria teh lain teu amal ya tapi aya namun teh naon amal lain amal teu amal ari amal mah lain dia eta mah lamun orang ibadah karena jelema saur Syekh Fudel bin Iyad radhiyallahu anhu eta mah musyrik. Jadi anu ria mah naon? Tah anu tadi teh natara ngaji nyata aya namun nama kuring masuk ria lain dia aing teu ngaji mah lain aya namun tama justru eta teh ria teh teu ngaji. Pangna teu ngaji teh kuring mah ieu hate hayang kapuji wae hayang katingali wae ku batur tahiyat teh teu ngaji karana sieun dipuji sieun katingali ku batur eta naon ya lamun ngaji tuluy hayang dipuji ta eta mah lain dia musyrik saur ayeuna Syekh Fudel ya jadi ari amal makarana jelema musyrik
musyrik teh jadi ngaduakeun heuh tah hayang ganjaran teh Allah ongkoh hiji tah pangeranna kadua ieu hayang dipuji ku jelema ongkoh jadi pangeran kadua jelemana hayang dipuji ku jelema ongkoh hayang ganjaran ieu teh Allah ongkoh jadi dua lamun amal tujuanana hayang katingali hayang dipuji hayang dinilai ku jelema ayeuna mah lain amal teu we tah nu disebutkeun dia teh teu ngalakonan ibadah karana sieun majarkeun gitu sieun majarkeun ayeuna sosok tarian kana kitu saur ayeuna Syekh Budal Widian pahamnya ya namun ternyata pokoknya mah ari disebutkeun ria teh nyaeta lain aya namun tama ngalakonan teu ngalakonan karena ditilai ku jelema karena sieun dipuji ku jelema karena sieun dimuliakeun ku jelema jadi we teu kurimah teu ibadah dan sieun dipuji sieun diagung-agung ku jelema jadi we teu tahriyakeun eta ayeuna balikeun ayeuna kurimah erek ayeuna mun teu ngalakonana erek ayeuna mun teu ibadah erek ayeuna mun teu taat ngan hatena nyata karana dipuji tan ieu lain dia musyrik wa amalun bi adlin nasi sirkun tarkuhul nasi dakawah ya jadi teu ngalakonana duria teh saur Syekh Budal mah anu ngalakonan mah mun karana arahan jelema eta lain dia musyrik disebutkeun nyaeta anu sirkul asghar teh musyrik kecilan jadi musyrik leutik teh aya dina ria sabab ari musyrik anu leutik teh nyaeta hayang ayeuna mun tamakati katingali ku jelema teh dina amal eta teh matak ngotoran kana hate nu disebutkeun sirkul khofi aya sirkul jali mah jelas eta mah sampai nyembah berhala nyembah matahari eta jelas eta sirkul jali musyrik anu terang-terangan aya di musyrik teh musyrik anu terselubung tersembunyi musyrik anu tersembunyi mah nyaeta eta mah halus lemes luar biasa lemesna jika nyaeta ngarayapna sireum hideung ciga ngarayapna sireum hideung dina peuting anu poe mongleng bari dina batu anu hideung sireumna hideung dina poe anu poekna poe mongleng botarata sireumna dina batu aduh hampir dekat diri lepasna ayeuna mun tama eta ria nu disebutkeun sirkul khofi tegasna aya urang teh ieu teh dititah ibadah teh ku pangeran atau ku jelema cek urang mah nya cek semut mah ku pangeran satur ke jeung hate kumaha lamun ayeuna mun tangke dicarek ku jelema moal ngagogo da kuring mah lain dititah ku jelema dititah teh ku pangeran kumaha lamun ayeuna mun tama dipuji ku jelema moal direret deuk muji kumaha sia deuk maya kumaha sia da aing mah neangan karidoan pangeran ieu teh demi taat nganggo ka pangeran kitukeun gitu teh tapi dah teu babari teu babari teu aya namun teu babari nya anu saperti aya namun teu kitu teh teu aya namun teu babari ari aya namun tama salah satu aya namun tempat sarana teh ulama aya namun tamatos masyan aya arahan babari tong ningalikeun jelema tong ningali ayeuna jelema aduh ulah aya namun tama aya teu ningali jelema mah moal mungkin
tong ngadengikeun tong ngadengikeun ayeuna mun teu masora jelema asa teu mungkin ayeuna mun teu ningali ngajauhan ningali teu mungkin hirup teu ayeuna teu ngadenge teu mungkin kumaha tuh ayeuna mun teh tong sok campur gaul tong sok campur ayeuna mun teu magaul aduh campur gaul oge pun abdi loba pangputu alamun kitu atuh tong osok ayeuna mun teu manaon tong sok ngobrol tong sok geus ayeuna mun lamun ayeuna aya perlu geus ayeuna mun teu geus aya geus aya jumpan kaperluan mah itu pan urang mah mana ngobrol teh terasa sehingga ayeuna mun teu anu tadina geus rada leuheung rada stabil kitu ayeuna hate teh karena kaganggu ka obrol ayeuna mun teu mati tu ti dieu jadi goncang deui sehingga teu kaur ayeuna stabil nya boh ayeuna mun teu kaimanan urang kayakinan ayeuna urang eta teh nyaeta penyebabna salah satuna tina gaul. Jadi sing bisa milih-milih pergaulan. Milih-milih pergaulan ieu aing teh hayang getol ngaji, hayang istiqomah dina ngaji, mun dina ngaji hayang istiqomah dina berjamaah hayang matu hayang istiqomah dina maca Quran contohna tuh ya ayeuna mun teh ngobrol jeung jelema anu ngalemahkeun kana eta geura sok yo aya pengaruhna gitu eta teh sadar teh sadar sok aya kitu teh ai urang ayeuna mun sama kira-kira ye iman urang ye hayang bedas hayang hengker hayang bedas iman urang hayang hengker gitu tah mun hayang bedas ruang riung teh ulah jeung nu halengker gitu da urang mah atuh da ayeuna kelas-kelas hengker tuluy gaul jeung nu naon beuki ayeuna lamun hayang bedas najan urang hengker geura sok ruang riung jeung bedas jol ka tarik we ayeuna urang teh keur mah urang hengker teh ayeuna gaul jeung naon ayeuna mun tamadak ieu mah sunat ieu da sebenarnya mah hiji oge da sawae ieu mah ayeuna ada ngeuna teh urang teh keur mah daftarina ge embung naon pokoknya masa ayah ieu mah ayeuna mun sama jago mun daek naik eta ayeuna mun teu iman jelema jago ayeuna mun jadi urang hayang naikkeun gitu ku itu dina pasakeun urang mah ngabebedol jelema teh hayang sina ayaan gimana teh sina aya ayeuna mun teh bedas itu ari ayeuna mun teh mah ieu nu diajakna nu tarikna naon ruang lingkupna jeung halengker atuh wah ngaji tapi ka jam 2 meapun waktu eta teh ayeuna mun teh da boga jeung macam-macam ai urang mah sina karuan sina gagah ayeuna mun teh iman teh gitu aya tu kabina biratul da ayeuna mah aya waktuna ayeuna mun teh ngaji teh gitu da aya waktuna ayeuna mun teh waktuna ayeuna mun teh masare ne sare ayeuna mun teh meuli hitung meuni awal ayeuna mun teh sare di mana-mana ayeuna urang geus aya teh tetanaga teh sok kecobaan gaul nyam-nyam leres deui urang teh tapi lamun tadina urang ayeuna begitu hengker ya mun urang ayeuna sakdieu we atuh ayeuna mun moal ayeuna hirup teh jeung ayeuna mun lamun maneh ayeuna mun teu masare we kitu tah sare we ulah ayeuna penting teh geus ayeuna pokona mah isa sare geus da mata loba duit ngadadak moal kunaon ninggalkeun ngaji terus ieu waktu dipake sare unggal penting teh kitu kira-kira mah da moal mata pengaruh kana beunghar cek ata mah moal gerape ieu ayeuna eureun lah 1 tahun ngaji pokona mah isa molor geus isa molor tong ngaji gitu jago ayeuna ngadadak bunga cik pecakan ayeuna mah mau jangta tukang ayeuna ge tok eureun nya urang kepecakan aing bawa duit mah ayeuna mah ngaji gitu komo jeung ngaji nanti ka jam 12 jam 2 mah bae ayeuna mun ka naon deui lah disideuk jagokeun gitu
jeung deui da mesin ayeuna dipake ngaji ge teu matak sangsara deui ngadadak anger keneh kitu mending naon atuh eureun ayeuna ngaji teu matak beunghar tuluy ngaji teu matak naon sangsara mending naon mending ngaji aya yang arep-arep di akhirat bener teh ayeuna mun sok ayeuna mun teh pikiran tanya dibebetkeun deui ada atuh urang tadi ge keur ayeuna ulang sia ulang teruskan ulang begitulah ya jadi nu haleker urang mah usahakeun gaulna jeung anu baras tuh tingalikeun ayeuna mun teh nya ari jamaah asif mah da barisa ngajawabna mesin deuk dikacokkeun ku batur oge mesin deuk dikacokkeun ku batur oge ada orang teh lamun begadang gitu mah nongkrong gitu. Nah tadi omongkeun si eta mah nongkrong tuluy ayeuna di pos ronda bari udut bari ayeuna ngomong suka si eta lain horornya ayeuna mun teh mah begadang we tara anu kitu ai kana ngaji berarti omongkeun kada penting teuing barago jadi ayeuna mun teh mah jadi omong usahakeun urang iman urang kudu aya nu nuntun nu baradas engke ayeuna mun tambah geus ieu Pak jadi jelema mah boh di dunya jeung boh di akhirat oge engke tergantung mahbubna jadi yo sarul ma umaman abad teh lain di akhirat teh mesti di dunya oge pasti orang ayeuna mun teh matak daek ngariung dina riungan saperti ieu saha mahbub urang idola urang figur urang gitu pasti ayeuna bakal jeung kumpul jeung nu diidolakeun ku manehanana lamun ayeuna mun teh nu diidolakeun ku urang jelema ayeuna doraka jelema fasik jelema kucupas kacepet jelema ayeuna mun teh kedul ke jelema malas nah urang teh jadi jelema malas nya urang teh jadi jelema kedul nya urang teh jelema hengker gitu ka akhirat teh sok gabung geura sok ayeuna mun teh da kami mah ayeuna mun teh naon daek ngeureuyeuh ayeuna mun teh makana salat witir 11 teh nah sabada ayeuna mun teh jeung apa sabada ayeuna mun teh jeung buya jadi lain ngadenge gitu ngadenge pada tim heula ge geus kita geus pateng hayo dibaca deui nah ada teh naik euy aya dibaca hungkul mah sok ke gaul urang udang-udang betanajan kaayaan da macam tiba heula patul muin tiba heula itu takrir tiba heula itu nah ari ayeuna mun teh mah diadu bariah itu nah teh keningkan aya macam hungkul mah sok ke merapat urang ayeuna mun ka aranjeunna kan beras eta jeung dorosor tanaga teh jona mahal gitu nah ayo urang mah tuh dah hayo dibaca ayo gaul jeung nu haleker kunaon aya cek cerekeun ayeuna mun teh mah aya tanaga gitu ka akhirat teh gara ayeuna mun teh kitu ayeuna mah tah lamun ieu ngaji tapi eueuh teh tanaga kana hate tanaga ieu teh motivasi ayeuna mun dorongan spirit kana aing ngaji mah hebat ajeuna mah mungkin tinggal coba ayeuna langkah gaul jeung mereka anu saleh babari perubahanana teh beda jeung ngaji mah hese ayeuna perubahanan gaul mah ayeuna masyaallah ya gitu itu kakara ayeuna mun tah ningal ayeuna pangarasa buya pangarasa apa Allahu akbar nyaan eta mah ahli narbiyah ka murid teh nyaan ahli narbiyah enak ka murid teh murid teh kajarani nyaan teh kajarani jadi ieu ayeuna mun tama perna dua lamun urang dek ibadah tong urang teret nyata ka jelema maksud urang teret ka jelema teh ulah urang teret kana pamujina ulah ulah taret nyata kana pamoyokna dipuji tong diteuneuh dina HPP kumamana dipoyok kepe semua terkajebreh oge kuring mangga ada kaya mun teu ngalakonan parentah pangeran mah mesti teu kajebreh oge manya moyok kuring mah ada keureuyeun ada dipuji pek maka gila dina kaya bakal hayang moyok
hayang bakal aya ngajejele maka ayeuna anu ikhlas jadi ieu aya namun teu tegak lurus kitu aya namun teu jalan kita teh ngeureuyeuh moal ayeuna jadi namahan ku pedah dipuji moal matak jadi eureun moal matak jadi ngurangan ku pedah dipoyo nyata lam yaksa laumata laim sabab amal karena arahan ti jelema eta teh jadi mah syirkun maksudna syirkun teh musyrik anu terselubung tersembunyi nyumput ari syirkul jalima nyembah pekong nyembah ieu namun dalam berhala nyembah matahari eta mah jali musyrikna ieu mah syirkul khafi nu tadi teh anu ibarat ayeuna sirup hideung dina poek anu poek mongkeng butarata sama-sama ayana di undang batu anu hideung hampir teu karasa ngagelesan ayeuna mun teu eta ria teh disebut sirkul khafi la tatlubanna la tatluban indal muhai minimantilah ikun tatat luhuhi dan asimatilah latak luban ulah neangan anu sabener-benerna omat ulah neangan anu sabener-benerna indal muhaimini dimungguh Allah subhanahu wa ta'ala anu nyaksian manjilah karena darajat anu luhur in kunta lamun aya aja eta tatubu meangan indanasin dimungguh jelema manjilan karena darajat. Jadi lamun hayang menang darajat ti Allah Subhanahu wa taala kudu ulah hayang darajat ti jelema. Hayang ulah dianggap agung ku jelema, ulah neangan penghargaan ti jelema, ulah neangan pamuji ti jelema, ulah neangan kedudukan ti jelema kakara bakal menang kedudukan darajat ti Allah. Lamun orang mudag-mudag hayang menang darajat ti Allah Subhanahu wa taala tapi masih keneh lurat teret karena penghargaan penghormatan ti papada jelema musim tepi kak belut buluan orang jangan cakung mungkuk haram depan menang darajat Allah karena eta mah padon atuh. Jadi lamun jelema ayeuna dengan penghargaan penghormatan ti papada mah moal menang-menang darajat ti Allah Subhanahu wa taala. La tatlub indallah al-ma'imah ulah ngarep-ngarep ulah hayang ulah neangan darajat kedudukan anu luhur ti Allah Subhanahu wa taala in kunta tatlubu lamun maneh neangan antakuna lakal manjilah indah lamun maneh neangan kedudukan ti jelema. Nah, ieu teh nyaeta tercacana terhinana, tercelana nyaeta cinta karena kedudukan kehormatan. Cinta kehormatan, cinta kedudukan itu adalah sifat-sifat anu tercela. Maka jelema anu neangan kedudukan, neangan jabatan ti papada cadu meunang kedudukan darajat ti Allah Subhanahu wa taala. Allah ngadawukeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim tilkad darul akhirah. Tuh tempat di akhirat surga. Bisita apa? Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Ku aing disadiakeun dijieun surga teh akhirat teh keur jelema nu teu hayang meunang luhur darajat kedudukan kehormatan ka ieu. Ayo orang sudah harayang jadi ajangan
hayang jadi buya, hayang jadi mama gitu. Hayang jadi aya namun tama eta kehormatan gelar-gelar nama-nama tong ditingalikeun bae nu nyebut mah naon we kitu lah. Keun bae deuk aya namun tama nyebut mah naon we, deuk nyebut aya namun ustaz dek nyebut ujang dek nyebut Pak Haji rek nyebut ena buyak kumaha dinya ngan ulah hayang kabita ieu namun tama gelar-gelar kedudukan kehormatan jelema sabab moal menang kedudukan Allah. Jadi ulah pede teuing aya namun terpesebut kadua nyaeta tempat di akhirat teh dijadikeun ku Allah keur jelema-jelema anu teu nyeun karusakan hatina teu nyeun doraka teu nyeun aya namun maksiat. Dawuhan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ari bibit-bibitna di hiji jelema di seseorang bakal muncul sifat munafik. Awal-awal teh munafik mah tina cinta dunia jeung cinta kedudukan, cinta harta, cinta tahta. Jadi harta jeung tahta itu ayeuna bibitna kemunafikan dina hati seseorang. Jadi engkena teh jangan nyerbungna jadina tumbuhna sifat munafik di seseorang karena cinta harta, cinta tahta, cinta harta, cinta jabatan. Jika lamun sayur-sayuran atau lalab-lalaban atau jujur-jujuran katingan hujan. Jangan begitu aya namun tama datang hujan, jangan sabung gitu. Jangan jalan lagi, jangan marutul. Munafik dina hati urang teh awalna teh nyata tiga dicebor kuno kuresep kana harta, kuresep kana babari pisan tumbuhna sifat munafik. Dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun aya dua ajal anu galak, dua ajal anu sok ngagaraksa kana domba teh ajal teh di mana-mana aya namun tamak domba mun nungelan lamun mencil ti baturna tah ajal teh ngabogohan teh ngabogohan ayeuna domba anu mencil tina abringan tina rombonganana. Maka bahayana cinta seseorang karena harta dan karena kedudukan, bahayana karena agama jauh lebih bahaya cinta harta dan tahta daripada ajang bahaya karena domba. Ya, ukur aya namun temapae, segitulah. Ukur aya napae geus da aya namun tama ari dina agama mah cinta eta teh mulai aya namun teh munafik. Ai munafik pan dina Quran al munafiquna fid darkil asfali minan nar. Jadi leuwih ti jelema kafir dina neraka teh munafik mah. Ayana nyata dinu pangdasarna darkil asfal teh nu pangjerona nerakana munafik gitu. Karena munafik bahaya aya namun tak umat Islam itu lebih daripada bahaya kafir. Mun berhadapan dengan orang kafir orang siap aya namun tama antisipasina tapi aya namun teh jelema kafir tapi jeung jelema munafik sabab eta mah kan aya disebutkeun kafir tapi aya nasab ruang riung nyata aya disebutkeun aya namun tama Islam da lain aya ngadukung kana perjuangan malah aya namun teh dek neangan kelemahan di Islam geus dihancurkeun gitu jelema teh aya namun tama ruang riung kita tak ina muntel dah dari kita dekat wasan doang riungna teh jika ia namun nama zaman junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdi kekadieu teh ia namun tersejak bade giringan sasana di tukangna no ngetu
ayeuna mun teu karipo-ripo maka jeung ayeuna nyabi teu ngajak perang sama jeung kokor aja tong ayeuna diugu ayeuna mun teu nabi paes ayeuna mun teu ninggalkeun anak ninggalkeun pamajikan sarua jeung ayeuna oge kitu munafik teh bahasana teh lamun ayeuna mun taman zaman junjunan mah jeung ayeuna mun tama para sahabat ruang riungna teh tapi begitu ayeuna mun teh eta laporan we kabalanna sabenerna mah ayeuna mun teman-teman untung-untung teu hati-hati antang paling ayeuna Islam kenapa ayeuna mun tama kudu salat kudu berjamaah pokok malah ayeuna mun tama nabi ayeuna kira-kira ngajak perang atau ngajak perang apa mudah-mudahan ajaran Islam teh dino ayeuna salah aja kudu perang kudu naon kudu udang putih kudu naon kudu ayeuna mun tama hujana kudu naon kudu ayeuna popoekan kudu titireun ribu tong ayeuna mun tanggu mau pikeun tak sing ori ayeuna mun tama sabatas mencari untuk ayeuna mun teu menghancurkan Islam. Mata kena oge dina raka pantes atuh dah. Da itu mah pogo da maneh oge atuh karena kau urang kafir mah deuk ngagang ka urang sa aya munafik mah ayeuna mun tama beungeut dua teh ya. Bisa kali itu kali itu intinya nyata deuk kahancurkeun agama Islam. Bahaya lebih ayeuna patah. Nah, tinggal ayeuna mun tama ayeuna keur jelema anu rek terjun heulaanan urang mah rek terjun atuh rek nganyahokeun ari perjalanan para wali teh di mana wae di hayana teh perjalanan para wali teh nyata sajabati aranjeunna sadayana menjaga selalu menjaga keikhlasan keutuhan ikhlas dari segala rupi amalna semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Oge para wali mah deui nyata sok arujlah sok nyingkah tina perkara-perkara anu mata karuksa kana ibadah, nu mata ngaganggu kana ibadah. Disebutkeun ujlah. Ai ujlah baheula mah kieu. Jadi ayeuna mun tama ka puncak gunung ngajauhan tina karangan ngajauhan tina ruang liung jeung orang banyak mun baheula mah ujlah teh indit ayeuna kasih silaun nu jelema nu jauh kana ti jelema sapotos ayeuna mun tama kanggil si Abdul Muhyi radhiyallahu anhu angkat ayeuna kaluhan nu kamari teh ka pamijahan netepan dirinya ngawuruh dirinya ibadah yang mun tambah dirinya saking hayang jongjon ibadah ka Allah Subhanahu wa taala teu kaganggu konsentrasi teu kaganggu waktu. Nah itu coba aya mun tama urang ujlah sementara aya mun tanaon zaman ayeuna geus ieu kayak urang modernkeun ayeuna ujlah urang ayeuna modern sabab ayeuna mun teu agama teh nyaeta henteu berlaku dina satu masa tapi ayeuna berlakuna agama mah sepanjang naon sepanjang masa lamun ayeuna mengartikeun ayeuna ujlah wah ayeuna mah ujlah artinya kau teh gitu anggar ujlah teh tepi ka akhir zaman oge anggar kudu cuman ke nyaeta cara motif ujlahna bentuk ujlahna lain lamun tadi naon kita di laut ngajauhan ayeuna mun tekarangnya di sisi laut ayeuna leuwih rame aya da ujlah aya baheula mah di sisi laut usasa mata ada para wali ayeuna mun angkat ka sisi laut da usasa ayeuna mun teh laut mah jauh di mah coba ayeuna deuk ka sisi laut mah terima hari kepenganara ini cenah ayeuna mah ada nyingkah ti ranca mentak deuk ka puncak gunung pila-pila teh ayeuna mah di gunung ayeuna atuh lain ayeuna deuk nyingkahan karamean ayeuna mah deuk nyampeurkeun karamean di tempat nu baheula kitu teh deuk lupa ayeuna mun teh kaleuweung keudaleuweung naon ayeuna mah anu kemah mah anu ayeuna daki gunung mah ayeuna mun teu sepat ayeuna jadi lain deui ujlahna cara ujlahna kesugan ayeuna ka paintieu wa min hajeng eta tina sebahagian wasiat anu sahabat nyaeta perjalanan para wali
jika kuma perjalanan teh al ujlatu ari nyingkahan ti papada makhluk, nyingkahan ti makhluk itu adalah metode para wali dina mendekatkan diri ke Allah, dina nakorukeun diri ke Allah teh nyaeta carana teh menjauh ti orang banyak, menjauh nyaeta ninggal ti papada makhluk. Jadi aya namun cerita kenal ulah at-tafarrudu mencil nyorangan nunggulan anil khalqi jauh ti papada makhluk eta nyaeta secara asalna. Ieu teh aya namun tama kerja mah anu rek nambah ka akhirat penting perlu walaupun ke beda cara. Henteu saperti anu zaman baheula li annal khalqa yusgilunaka anillah karena mayoritas makhluk teh kepada ayeuna teh jelema geulana mayoritas papada jelema lain mata namahan semangat, lain mata namahan khusyuk, lain mata namahan getol umum nama loba aya namun teh batur teh justru mata nungkulkeun ngabembangkeun jauh ti Allah Subhanahu wa taala. Baik aya namun teu secara fisik maupun namun teu fisik oge ngaganggu kana hate. Kira kurang urang aya namun tema ibadah kitu salat tilawahan kira terpengaruh gitu. Kira terpengaruh ayeuna kana hate. Urang maca Quran tuluy aya namun tadi hadapan orang banyak piraku aya pengaruh aya namun ke mental kawan urang kieu gitu. Lamun urang aya namun tamah wiridan di lalajoan di hadapan orang banyak piraku saeutik gedena aya pengaruh. Jadi anu tadi dari pantang kawa teh hese kagunyang genyeng beh dieuna konsentrasi kagunyang genyeng nyaeta ku papada moal jongjon gitu wayuki unaka malah umum nama mayoritas makhluk ngagebruskeun tanya bisyar walilah ngagebruskeun nyaeta karena kejelekan, karena kejahatan, karena kehancuran, karena kecelakaan. Tah di dieu manusia maksana manusia khusus. Jadi para ulama-ulama dina masalah ujlah laisu sawa'at rata tidak sama carana teh. Hiji kan aya namun tama jelema teh aya nu sama sakali teu butuh ka papada. Teu butuh ka papada kieu ilmu geus mapan. Tuh aya namun tama penjabaran dina ibadahna oge dina hukumna oge geus jelas geus nyaho mun ceuk urang mah ieu mah geus teu ngabutuhkeun kana ilmu ti batur, geus teu ngabutuhkeun kana arahan ti batur, geus teu ngabutuhkeun kana penjelasan ti orang lain ulama teh wali teh tah keun ieu geus aya namun temah nyorangan tong campur gaul jeung papada jelema kecuali dina ibadah anu teu meunang teu mana jemaah mah bisa sorangan. Nah jadi ngakukur campur gaulna teh di mana-mana pe jemaah keluar da teu bisa jemaah sorangan teh ayeuna mah dua paling aya namun sama keluar dina waktu berjamaah kakarayeuna keluar ada berjamaah tidak bisa tetep sorangan deui jadi ieu mah ka masjid ngado jemaah ngadon aya namun berjamaah atau aya namun teu salat id paling ge waktu salat id paling ge waktu aya namun teu hajian ngawalna teh munculna teh ieu mah atau nyaeta muncul di majelis ilmu di pengajian gitu. Jadi artinya anu dibutuhkeun anu tidak boleh tidak darurat gitu darurat atau aya namun samakarana aya perlu
beliun aya perlu jualan lamun aya namun tema perlu kebutuhan sehari-hari paling geus aya kacumpan pangabutuhna mulih deui cari deui we eta aya namun kana tempat sawah deui gitu eta teh namina teh mujlah jadi teu mesti aya namun takodo mencilkeun maneh ayeuna ka sisi basisir mencilkeun maneh ka puncak gunung ka tengah leuweung geledegan mesin di urang ge bisa gitu mesin doang jadi hartina kaluarna gaulna hanya sebatas kebutuhan anu darurat hiji ayeuna mun tadina urusan ibadah kan ayeuna mun taman berjamaah terjadi serangan mah Jumaah terjadi ayeuna malah kurang tina 40 oge jumaah terpaksa kana keluar atau ayeuna urang rek barang meuli da kudu dahar da kudu ngarasikon ayeuna mun teu boga pamajikan kudu barangnya kudu meuli itu keluar geus ayeuna cumpon maka butuh balik deui gitu balik ayeuna mun teh bisa urang lakukan itu bisa lamun ayeuna mun make ieu bisa wa illa fayuwarisahsahu wayal jamu kunnahu maka saluar ti kebutuhan eta geus ngaron maneh geus cicing ayeuna mun teh di tempat layarif wala yurab anu teu kanyahoan ku batur maneh anu teu nyaho ka batur lamun hayang lepas sama sekali nyingkah we ka tempat nu teu wajib jumaah nyingkah we ka tempat nu teu wajib berjamaah di mana ayeuna mun nah eta mah ayeuna di tengah leuweung jeung di puncak gunung teh anu usaha pan lepasna kewajiban kitu ayeuna mun tama carana ujrah teh apa cenah ayeuna mun tama urangna masih keneh loba pangabutuhan teu meunang henteu ai masih keneh loba pangabutuhan anu kitu mah ujrahna teh nya cara tadi we hartina di mana-mana gaul jeung jelema teh nyaeta sebatas darurat kebutuhan urang geus digawe mah badan foto kadungan kudu aya mun teh da aya mun teh ngalamat heuh meureun dina prak gaweana bari jeung babatur heuh saya geus gawe mana balik deui lah aya mun teh ngobrol kitu-kitu ka ditu ka dieu urang dek barangnya mah bari kudu aya mun teh ka pacar geus ayeuna cumpon ayeuna balik geus pan urang mah loba aya mun teh waktu sampingan anu nganggur lamun teh aya namun tamajul ada ka pasar rek meuli naon mun awal mah deuk meuli kampung sabeut di pasarna 2 jam papangi jeung kitu papangi jeung kitu aya teu pira deuk meuli kampung sabeut deuk meuli tahu 10.000 aya teh di pasar tah saperti kitu geus teh coba pangalaman kayak gitu dibalik deuk naon balikna di deuk sare ieu deuk aya namun teh ka pangeran dek gua dari naon aya ka pangeran mah mun kuat salat sunah nuhun jadi divariasi jadi dina ibadahnya variasi sabab engke sok aya jemu sok aya jenuh lamun nyaeta dina satuanna salat sampai dina kana naon dina kana Quran Quran ge saya teh dina kana salawat geus kitu ngengenganana dina kana tafakur pinah tafakur geus ayeuna mun teh mah awak geus ribu tafakur geus ayeuna mun teh geus teh nyamuk ieu sabab awak teh ayeuna mun teh mah sampai tuluy maca Quran geus sampai istirahat nanya keur bekal ibadah neangan tenaga baru sare tah geus jaga deui kitu ieu mah kitu ayeuna mun teh mah ieu mah eta teh ngaranna teh nya para wali eta teh nyata suatu keharusan jelaskan ke para wali suatu keharusan jadi ayeuna mun teh mangkat teh cumpon dina perjalanan kawalianana teu sempurna lamun ayeuna teu make ujrah lamun teu make ayeuna mun teu mau ujrah itulah ayeuna mun tersebutkeun nyata ujrah teh ngajauhan ti jelema loba itu ti jelema ngan kade nya kade ulah ayeuna mun tama ujlahan ulah ayeuna mun tama ujlahan
Jadi engke nu ujlah anu cara parawali mah ieu ilmu pikihna geus mapan, ilmu batinna geus mapan. Lamun ilmu pikih pake lamun salat berenang begitu nuke kudu yang hadap ka kiblat. Aduh ai kiblat teh mana? Ai ngiblatkeun teh kumaha? Teu becus ngiblatkeun acan caritana ujlah. Cerita kok mah becus buru-buru acan mah gitu. Lain wali mah geus sempurna yang pikirna. Geus sempurna nyaeta ilmu batina. Sabab lamun aya namun teu sempurna ilmu batina, engke bakal dikecohkeun aya namun perkunaon, bakal dikecohkeun ku setan. Oh ieu teh caritana aya namun teu maujlah, aya sapopoe malingan keundahan barang batur. Aya rumah nu batur kalapak naon gabres, aya pepelakan batur ujlahna kaluhur caritana. Pepelakan batur di gabres atuh aya nalin ujlah ka ujlah mah rek jog-jog ibadah ka pangeran. Aya ngarempak larangan pangeran. Gitu ya. Itu jadi kudu geus aya namun geus aya namun tanya dipakeun nu kitu mah nyamuk aya ka urang mah kitu keur nyamuk aya ka urang mah dina hore aya na segala kapek aya sakuring booking aya na setan ngumpul aya namun dari urang mah geus aman kumaha loba aya na kae eta menunggu nu aya namun teu sempurna nu aya na geus sempurna.